tiasa temahnya eulis kuliah. Mama nyarios hoyong eulis kuliah. Tapi gening keputusan teh aya di Bapak. Eulis pasti kuliah. Nuhun pisan Mama. Kuliah naon? Har, buru tanyakan budak teh. Si Nanang teu kuat hayang kawin cenah. Pokoknya nama esok datang ke imah Pak Dasim. Mama Eulis ditenggel. Ngomong nu kitu mah sarua jeung ngabolekerkeun aib rumah tangga. Tong ngalawan ka Urang Bapak. mah tong pipilueun kana urusan rumah tangga batur. Tong pipileun urusan rumah tangga kuring.